sasama manusia mana dosa teh jeung sasama ima ngelangkungan pate kadar dua ima ngelangkungan nyeeta nisa dua ima ngelangkungan pada melang itikad bisi orang aya dina mana eta ketetega hate bisi orang edek dolim atawa hasud ka pada manusia tak kade eta teh cek sebagian keterangan lamun urang niat kana kaawonan hasud atau dolim ka pada manusia dosa-dosa eta teh bahkan dicaram ku Gusti Allah kade bisi dolim sabab jalma anu didolima sok duana sok diijabah teu aya halalna tah kade urang bisi dolim ka pada manusia da eta teh hukumna dosa bahkan sakedik mah bedina rada saeutikna doraka jeung pada manusia kade bisi seperti kitu dina hate nekatkeun kumaha cenah eta nekatkeun urang zalim kepada manusia nekatkeun urang hasud kepada manusia atau urang dina hate benci kepada manusia tah bila mana urang teu dilaksanakeun ditinggalkeun teu dipigawe diganjar tah ku ninggalkeunana eta hasud zalim jeung dengki diganjar ku Gusti Allah dibere kalusan hiji kalusan nah cenah diganjar sabab eta niatna dengki niatna hasud niatna zalim henteu dilaksanakeun eta berarti jalma nyieun kasae ninggalkeun eta kawonan kumaha cenah eta hasud dengki atau urang zalim dilaksanakeun ta eta dicatat ku malaikat saha atipnya eta hiji kawo langsung dicatat henteu lamun aya hiji jalmi nyaeta nyieun kaawonan atawa ngalangkungan hasud atawa dengki atawa nabi zalim kapapada manusia eta teh diberi jarak waktu genep jam lamun eta cek malaikat raqib hei atip ulah waka dituliskeun sanajan eta jalma migawe zalim sanajan eta jalma migawe dengki sanajan eta jalma migawe hasud ulah waka dituliskeun bilih manehanana buru-buru nyaeta taubat istighfar ka Gusti Allah bere jangka waktu genep jam ku naonna sifat adilna Gusti Allah Rahman jeung Rahimna teu diburu-buru dicatatkeun dina masalah kaawonan nyaeta dibere waktu genep jam